mana banget dia? Iya Kang, saya orang baru. Kenalin, Rizky. Yang kudu kenalan dia. Iya maaf Kang. Sorangan terkenal karena orang teh anak juragan gabah di kampung ieu. Mulai sok gagaheun di kampung ieu mah. Iya Kang, saya di sini cuma ngerjain tugas doang. Yang geus geura lempang ka ditu, gara-gara yang banget dia mah. Tegas dalam bersikap, namun lelaki juga ingin disayang, diperhatikan dan disanjung. Lelaki juga punya perasaan. Lelaki memang keras, tetapi lelaki juga punya hati yang lembut. Lelaki memang selalu berkorban, tapi bukan tak ingin lelaki juga mau ada yang ingin berkorban untuknya. Setelah ku pahami, ku bukan yang terbaik yang ada di hatimu. Tak dapat ku sangsikan, ternyata dirinya lah yang Meniku ada minongkrong sawah, meniku ngeun akan pikiran dia. Kek, segana si ada angka dia. Dung, orang teh arek nanya ke sorangan. Hari di kampung ieu teh aya awewe baru. Meniku gareul di Sata Bikang. Euleuh si adang ka mana bae eta teh budak di kota, arek belajar pertanian di kampung urang. Kapan sorangan mah teu bebeja, lamun di kampung ieu aya habitan baru. Euleuh ari sia teh saha PRT lain, palurah lain, meni kudu bebeja sagala. Kan sorangan apal dong, lamun aing ieu teh anak juragan gabah. Lamun masalah awewe mah urusan aing. Juragan gabah gedang, bapak sia mah cuma anaknya doang. Bah, ieu mah dia dong nyar masalah bae jeung aing. Kek, sia madang, salah paham bae hirup mah kalau soal awewe mah. Eta awewe kudu bisa jadi pamajikan aing, dia kudu bisa ngadukung aing dong. Terus dia jeung Neng Karmila anak si Abah teh kumaha? Bener dong, aing bogo kan anak nasi Abah, maniku poho talobaten awewe gareulis. Ya wis ladang aing kudu balik. Bisi si Abah neangan yang kudu ngagaruk sawahna, mana hujan deui. Nya geus lah dong, aing gen nek aing masih Neng Karmila. Dang ulah poho anturan sangu si Abah teh ka dieu. Jaga kualitas kebijakan anu abu. Tanyain Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulah poho anturan sangu si Abah. Euleuh, kalau hujan horeng. Neng teh kunaon sira-siri bae sorangan atuh ceritakan Ambu. Di Ambu sok kagetan bae, neng oge tenanan Ambu. Sok bohong atuh neng kan Ambu. Ambu ge nyaho neng teh bener teh. Henteu Ambu neng teh bohong tenanan.
Tapi ambu teh hafal kan neng, kira sepenuh lelakinya. Kasmaran. Ya ambu, sok aneh-aneh bae. Neng kan aja berani bobogohan ambu. Kunaon atuh neng? Kan geus kuduna neng neangan anu serius. Mun ambu, neng oge palai neangan anu serius. Kumaha neng jeung si Adang, juragan gabah teh ya, kan abah mantos ngajodohkeun neng jeung si Adang. Iya ambu, neng kan tos dewasa, tos bisa milih nu mana nu dipikir sepuh neng. Neng mah anu dijodohkeun. Tapi kan abah tos ngomong jeung kolotna si Adang. Ku tak tahu mengapa ku malu di setiap aku tahu jadi dekatku. Aku susah bila dia tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ben ada yang teh ka dia ya naon? Nya ambu, pada ngajak Neng Karmila jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Mohon ambu. Kumaha neng si Adang teh ngajak jalan-jalan kan neng? Kumaha? Kumanya ambu, baju neng kalotot, cacan nyeseuhan. Sana naon neng ambu bae nyusahan, kira bae neng jeung si Adang jalan, di si abah na ngambek teh diturutkeun mah. Yang ambu neng pamit. Ngadinya? Pamit ya, Bu. Aduh, kemana nya si Adung? Oh, bae ngancuran dahar. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Dung, si Ambu geus aya ngancuran sangu teh can ka dieu. Asang selapar ya, Bah mah. Bungkus itu si Adang ka dieu, si Ambu teh nganteran sangu ka nu Abah. Bade si Adang mah teh dia bejakeun si Ambu. Coba mending susul, Dung. Nuhun, Bah. Abdi usul ayeuna. Nuhun. Lopo bejang si Ambu, abang selapar gitu. Nuhun, Bah. Assalamualaikum. Salam saha? Eule Adung, Bu. Aduh. Oh, aduh. Pas balik ke sawah Adung. Bu si Abah di kebon lain sawah, Bu. Si Adang ngabejan Ambu teh, lamun Ambu teh nganteran sangu ka si Abah. Atuh teh dong aya geta di si Adang yang pernah neng ulin. Eule bener teh waras eta si Adang. Nyantos dong, ambu bae nu nganteran ke, tapi ayeuna mah can beres. Eule nyantos Adung mangkat heula, Bu. Nuhun. Neng, Kang Adang pada nanya kan Neng. Suhun Kang bade nanya naon tinggal bae. Kang Adang sebenarnya Neng ngelamar Neng. Karena siap tuh. Aduh, kumanya Kang, neng mah teu siap. Terus Neng Karmila nolak. Kan abah terus ngajodohkeun Neng jeung Akang. Suhun Kang, neng oge terang, tapi neng teh can palai rumah tangga. Ngantos Kang Adang ngantosan ti kuari. Kang Adang hayu euy, kacan nganteran Abah ka sawah bisi Abah ngantosan. Ayo diri Neng Karmila Neng Wina.
Kayaknya itu Neng Carmila sama siapa ya? Rizky mau kemana? Eta saha sigana eta budak anyar. Oh, kadang-kadang ieu teh Rizky anu belajar di kampung urang. Oh, tarak apa? Kang Rizky kenalkeun ieu teh Kang Adang. Kenalin. Kang Adang, anak juragan Gabah, calon suami Neng Carmila. Oh iya Kang. Nyantosnya pamit, buru-buru ya. Ada rasa yang tak biasa yang mulai ku rasa dan entah mengapa, mungkinkah ini pertanda aku jatuh cinta. Neng, pangpasarkan emak gula gara ka warung. Ini mak. Oh, ulah poho lamun katemu jeung si Adung, pang beja kan pang eta tolongkeun sawah emak. Ini mak. Mandang Kak. Ini juga jantan. Halo Neng Linda arka mana ta? Oh, Mak Adung ieu warung pasar gula. Oh reka warung nyamang gak tuh? Nuhun Mang. Oh, nyamang Adung tuh warung nengok sawah kumaha. Halo atuh siap Neng, tapi keberes beresin si Abah. Nuhun Mang, nyantos Dinda balik ka warung heula. Sok mangga Neng. Assalamualaikum. Neng nuhunnya terus baik kamu Neng Kang Adang. Ambu, Neng, Akang pamitan duluan ya. Mau pusok mangga. Hai Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang udah nonton film AP Project, terima kasih. Dan nantikan film selanjutnya yaitu Kemang Desa Kejebak Cinta. Dan kalau udah nonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan satu lagi, jangan lupa untuk Subscribe. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.